maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae. Hirup hate pae hate poe. Dari hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Ieu. Aya tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000. Aya deui lurana kolotan ngalamun bae. Ya kurang ngalamun bae. Hayang kawin. Dikawinkeun wae sia. Eta cang hate nu kitu ngaranna. Lain kieu sia kurang teh ngalamun bae ku hayang kawin. Sia geus usahakeun teh. Encan, saja yang kawin tolong itu siapa tuh? Oh belum usaha tuh, belum hayang kawin. Kan eta datang ke imah nanya lagi, aing lain diberi jalan, kadanan beri anak nama, yang dicarekan. Yang ngadoakeun itu bagus, tek paeh ke Pak Haji. Wae kate maju doana gitu bagus dan dibatur. Ya eta doa, jadi cang hate mengenai dagang, modal leutik, ai cang hate mah, aing boga modal 100.000, dagang naon ieu coba ieu, dagang bari seuri nana. Yes, cokot cai sumur, bulan, teu neun dihareup. Mareuli jaga wah, tinggal 100.000 jadi 200.000. Hisupna rada diuyahan teh terus dagang ditu, gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu. Dagang endog cekeun teh atuh geus ditabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna? Poe hate teh nu kitu ngaranna teh dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Dek kawin ge manehara hese, ya teh poe hate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing can. Padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe hate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teh lakuna poe hate. Poe hate awewe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poe hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe, tah teuing bae eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa kagrogol teh. Wah, bae mah. Tah jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab. Ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare tasapeuting eta mah. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tolol eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolol. Masya Allah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan nya hokot kitu ge tuh masalahnya ona tambah rupak malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun set urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalaganca Kangjeng Nabi man ahya sahaja leban ngahirup-hirup tafsiran ayat loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat bulan
bid'ah sama kos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu lah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kitu mah mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang ka dinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe baik iman wah hisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu kuat. Jadi urang-urang karitoan ka dieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga ka ditu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai ngadoakeun ge ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga urang misti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab apa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-mulia. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Oh, mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh bae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui. Atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abet kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abes urang kabita rada tak nyai-nyayan jijah nya tuh kan gitu. Gitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik kan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non gitu ngaranna ganjaranana. Ieu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal arajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna dileungitkeun balai dunya siksa akhirat
moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjaran aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab, Senin, Salasa, Rebo, neenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6 poha aja ta ganjaranana. 7 Kanjeng Nabi wa man shoma sabata yamin saja lemah puasa 7 poe, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe tak datang ka Minggu ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam, lawan jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atup, kurang hayang diatup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja tahu ini dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ini pamustungan, pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin saja man puasa 8 poe utihat lahu samaniyatu abwabil jannah, pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikian we ku widadari, haji pandi ka dieu. Haji ka dieu, haji ujang, haji ujang. Haji ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Antaran maneh baheula teh puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga nek lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah didikeun. Geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Nggak sehat-sehat deui, ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka sorga bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di sorga teh tah aya kartu bebas. Di dulu ku ieu meunang asup ka mana bae, masya Allah 8 poe doang puasa, cuma 8 poe urang asup sorga bebas. Masih kena teu hayang keneh mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka sorga. Wa man shoma 10 ayyamin saja lemah nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokona barang petan naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunah himbe lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya, lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yubda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal didikeun ka jelema nu sok nongton TV bae. Moal didikeun ka jelema nu sok ngridit, kiai teh kiai kamari mah keur teh ngridit, cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan hukula ka Tarajasa. Di Wetan, di Kulon, di Kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngeridit supet hatena.
Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngeridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet HP-na coba ge kiai nutuk ngeridit cak aing cupet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusuk keus dari anjing kajian hukum aja lain ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cak Allah tuh saya ilmu temake ilmu aing 10 poe moal pati-pati minta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan ditanya bae pokona mah ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbinya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa luka gorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ke sabulan besi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan masalah sambungkeun jeung Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa urang aja lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa terus segala rupa itu urang mah puasa teh kok kitu jangan pindah ada harta tadi berang jadi peuting malah tadi 2 kali jadi 3 Tilong biaya itu puasa ke biaya Allah masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah subhanahu sebab memang orang mau puasa gitu puasa syariat tuh gitu Kanjeng Nabi wa man shola sabi awal isrin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab nayna kutiba lahu syiamu sittina syahran ditulis kayak jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah orang barengan puasa Senin orang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus orang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa geus cek mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 genep 10 lihat kuari gara sapuan kamar sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebe jaka pamajikan ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa jadi geus asal ta subuh ieu keluar keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan potok lagi negeri aja
Nah, itu nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek sih. Hayang kanu gelis atuh sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek udah tuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangga, ulah jeung manusa, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae ka Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate, yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli nak di Kangjeng Nabi. Abdi percaya ke Kangjeng Nabi, abdi ibadah puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panawi di pabrik manggut teu kudu 27 kilo baik. Tuh, abdi mah baru 20 kilo, cenah kiai nyupir, abdi mah ka Surabaya ka mana? Alah, 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti, ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung saja mah. Tujuh poe. Boro-boro 7 Gusti atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang. Wah kitu teh bisa sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan. Kamalinan geus asamkeun di jero hate 27. Ai praktek barang murid mah aya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa aja. Bang kiai sih berarti teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Tong ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah gitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha gitu. Nang udah haji ngahina kau ustad tidak puasa tuh lagi itu begitu kerjaan cuek baik orang-orang nyana Masya Allah diceritakan tiga sauban dan nahugola Ciki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaulah babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararaneukeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah jadi urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati oh masalah di dunia mah di akhirat mah bermasalah kiai we nya babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu
Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Abdi marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol ka kiai. Goblok tong kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kaditudeui. Masya Allah, doakeun tengah penting kurang, Masya Allah, ieu negara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun dihadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Masa itu beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di daga masan. Tadina boga nage ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Muning. Mantap ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balagi sebab bulan sok doakeun nyambung. Itu dah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan ini. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teh husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kangjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban ulai yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u filahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-adzab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Summa qala alaihi salatu wassalam Kangjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab wa man nama min lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim
lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa manamu min lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma'udzibu fi kuburihim wajib ariksa ieu jelema petakan puasa Rajab petakan jelema mun puasa sapoe bae bulan Rajab pentingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disi sapopoharaan kieu ya Allah fakultu cek simkuri ya Rasulullah asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamu azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan sisa kubur saur kanjeng ya sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus kutus ka kaula jadi nabi ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min rajab yuridu bihi mawadallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah dan sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pakai ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae geus bae macam urang geus malaman pertama bae lah malaman pertama Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud sebab kita wajib tatauneun bejakeun ka Gusti tak abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah ieu satahun ieu tah cukup ku sapoe cek malaikat tolong teh budak nya keur caritakeun gedena ganjaran jadi komo lamun 2 peuting komo mun 3 peuting cacakan sapoe ge sakitu nah ieu lah urang percayakeun yakinkeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah diberi ketenteraman ku Gusti Allah diberi kejembaran hati ku Gusti Allah sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab amin ya robbal direncanakeun ku urang takziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa lain bae di Indonesia bahkan di mancanegara peringatan Isra dikembangkeun diramekeun di tengah-tengah ngaramekeun peringatan Maulid Isra jeung sajabana loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikeun kana Maulidan jeung Rajaban terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu nah iyalah nu mantak haju kula semangatna timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku tegoran-tegoran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai mungkin bapak-bapak ibu-ibu can nyaho kula moal kamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia
nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabid'ahkeun maulidan jeung rajaban ke bakal nampak mantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partaina lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain PKB, partai muludan. Kan KPU-na gitu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ke Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet jore lantaran jalan gajrug-gajrugan, di mata orang mau jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut, di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari hiber mah teu bisa, tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok tanah ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini, jadi tergesa-gesa planningna diatur ku sekretarisna Amin Rais, jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu head, jadi lamun urang ningali pas lawang aya gardu atuh tidak etis mending kuburan sekolah mah di dinya daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ieu mah pan ngabeledug. Mendingan jurig tanu kaluar mending ngabeledug, coba hayo. Mending jurig kan? Asa yang potongan jurig kabeh. Nah, sekalian aya wakil bupati, saya pribadi panitia masjid Desa Sukamantri khususnya umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini, dengan pemindahan yang kurang efektif disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati pindahkeun deui. Gitu. Catet eta sebab kacamatna teu hadir sieun ye. Camat anyar teu hadir. Aya eueuh kan? Kemudian Kapolsek anyar teu hadir. Kemudian mana deui nu teu hadir? Ya, dan Rabil teu hadir walaupun jelas mah ai di luar mah aya. Aya kege muncul pas dahar pasti. Oh masalah sih, masalah hanya kebetulan iya aya putusan Pak Bupati secara formil dicatat, direkam. Iya bukan suara saya, tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sakali deui ka Pak Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya nah. Teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret. Oret-oret eta permohonan cukup bae ya wakilna duaan, lamun teu disampaikeun awas ngeunah. Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal. Mulai dari naon kitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan, dan sekarang sudah di hotnik, dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu
barang pemborong nadek balik ke Jaka pula Pak Kiai 2 hari lagi selesai, saya mohon pamit jadi Pak Kiai ke eueuh ulah wakas kula cananggeun udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering insya mana deui ieu pangecorkeun ka dinya sakjana tahu aja eueuh anggaranana eueuh aya pangecorkeun sakjana tunggu ABT duit ABT-na jang ente kuari mah tigelakeun LEDet dipangecorkeun dunyana ya tetap terima kasih nama atuh ka Pak Bupati jeung ka pelaksana jadi alhamdulillahirabbil alamin sekolah aja Bupati mah teu pantes jadi Bupati teu pantes ka Pak Ismet mah neulededeganana nyana mah gubernur beneran ja le Bupati mah rozak Pak Bibrozak kira mah kuduna jadi gubernur nele tanjagna kepinteranana jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur entar sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara ibatut mending ganti bae ku Pak Ismet lah kadengen ku atuh mah enak aja lu gua berapa miliar habisnya saya sebodoh salaria tuh lah eta kahiji nomor kedua malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khofiyatis sabab manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sababna heran cek bahasa urang mah cek bahasa Arab mah ta'ajub barang asup ka dieu lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran amat cenah teh masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu barang geus nyaho mah sababna iza zahara sabab batalal ajab tanyakeun emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna oh lain nang ti sasaha modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan bupati ge teh nyumbang camat henteu komo ka polsek henteu we bakana eueuh nu nyumbang emang diulah tanah ulah ku kula Pak Bupati geus gabisiki ka kula pertama deuk mere 500 juta untuk masjid jangan sekolah ulah terus terang Pak Bupati mau urusan jalan beta bidang Pak Bupati masih bidang kula oh nyana gini itu aja maka nyana urusan jalan kula urusan masjid jadi iya hasil musyawarah masyarakat kampung Cilongok setelah musyawarah kemudian dilaksanakan dipasrahkan ke Gusti Allah kula nu Allah masyarakat nu Allah dititah ku Allah nyanggakeun ka Allah wujudlah sampai saat ieu di 80% menelan biaya 4 miliar leuwih alhamdulillahirabbil alamin jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter jadi lamun arasuk ngajajar eta adalah muat 2000 luhur berarti 2000 eta renggang berarti 4000 atas bawah eta keur carita renggang jadi lamun dirapetkeun asup bangsa 5000 lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae mentak dirapetkeun lamun teu rapet teu bagus nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ajub barang-barang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema awewe loba aya we nu geulis hiji bae main serang luar biasa masya Allah ai itu si juri kepesetan udah ta'ajub garana ketika ta'ajub aya babacaanna maca subhanallah munduran manggih nu geulis subhanallah walhamdulillah masya Allah kaita paranti ta'ajub lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas
takjub ketegarana. Subhanallah. Oh walhamdulillah. Tak eta paranti heran teh subhanallah. Setiap manggih nu aneh-aneh geus teh bacakeun naon? Subhanallah walhamdulillah. Eta lalagaan leutik mah dibacana. Tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani. Dua kalimat enteng ala lisan dibacana subhanallah walhamdulillah tapi sakilatani fil mizan berat ditimbangna lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah beratan subhanallah walhamdulillah lain lalagaan nu mantap ku berat-beratna tilok dibaca berat mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah hiji kitu bae geus lamun urang manggih nu aneh naon bae subhanallah walhamdulillah antak aya kiai naik angkot barang naik angkot pahareup-hareup jeung si mbak makarok mini aneh kan bagi kiai mah ceknya subhanallah cak nusa urang alhamdulillah teu salah eta ngan salah nerapkeun teu salah ngan salah nerapkeun dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang simbah ke rahmatullah. Nailah subhanallah. Lumantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi tilu ku subhanallah. Sebab aya 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad minhu dawaku falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yurazilluhu fi samti zufatani dan selanjutnya mun ku urang dihartikeun saeutik bae lam yahtalim qattu Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh teu pernah ngimpi jima teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima Kangjeng Nabi mah oh komusna urang mah hayang ngimpi jima malah lamun teh amah resepnya saka awewe sok nanya ka kiai kok ulah dia nu nanya kiai aya jampena naon karanti ngimpi siap nanya ku nu kitu aduh teu sopan biasa murid nanya ku hayang ngimpi ka Habib Rojak bae tah mah tapi aya babacaan ditulis urang wasyamsi wa duhaha wal laili wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza taraha hiji tah sakitu bae tulisna ditulis deui di handapna ditulis wattini wa zaituni wa turi sinina terus tulis deui di handapna walaili idza yaghsha bangsa lail-lail gitu tah walaili idza yaghsha di handapna kan nu moal dibere nu di handapna eta nu mahalna tah tulis ku urang di leungeun atawa dina kertas urang bacakeun urang hayang ngimpi jeung saha ya Allah ya Rabbi mari saha jadi bupati henteu nya namanya ngimpi bae jeung aing tiupkeun foten dan handapun anggal ujianana ngan moal didikeun ilmu kos kitu mah moal kajen ku kumaha ge geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rojak Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi jima lam yasalim qattu taha mutlaqan abadat sapanjangna masa wa matasa aba aslan fi madaz zamani teu pernah helai Kangjeng Nabi mah sugan Kangjeng Nabi kaciri wah teu pernah hamuai Kangjeng Nabi mah tina salawat samasa teu pernah wae kajen ku kumaha ge
urang Jack Dio nundutan Kanjeng Nabi tanya nu mantak patut dibacakan subhanallah minhu dawabu falam tahrub ka Kanjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah Kanjeng Nabi panggih jeung mau mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng pendak sareng gajah mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng panggih jeung ucing mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Coba Haji Pendi mun kapanggih jeung Meng. Dijauh kene Gus. Oh. Sebab naon ucing ge nyahoeun, Haji Pendi sok ngetrok aing caknya. Minhu dawahu alam tahu wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum teu pernah kaentepan ku laleur teu pernah kaentepan ku piteu teu pernah kaentepan ku rambetu nu sok nyakitkeun naon nyamuk teu pernah Kanjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kanjeng mah diciptakeun tina nur Allah nu kumaha nyakita tuh Nekumahanya tuh tak moal bisa. Kanjeng Nabi katerapan kulaleur kaentepan kulaleur teu aya Kanjeng Nabi mah. Lantaran laleur daek eunteup teh kanu babauan di jero awak urang aya nu bau. Leuheung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna. Nu mentak loba laleur. Tuh, Masya Allah. Nah iyalah nu mantap patut ka Kanjeng Nabi mas subhanallah masyaallah bi khalqihi ka amamin pungkur Kanjeng Nabi sami sareng payun Kanjeng Nabi mah teu kedah ningali kieu ka pangker teh da katingali ku Kanjeng mah aya saha di tukang teh apaleun Ini mangsa Kanjeng Nabi ke salat berjamaah, aya Abu Hurairah sumping, Abu Hurairah teh kurang, ajajarna kurang lempeng. Cak Kanjeng Nabi, hai Abu Hurairah, diharap aya nu lawong. Asup nyahoan ku Kanjeng Nabi. Masya Allah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng. Jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masya Allah. Nu baca Kanjeng Nabi mah subhanallah. Ya khalfihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Wala yurazilluhu isamsi zufatani Kanjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan naon nu dik di kalangkangan da Kanjeng mah nur eleh nur panon poe ku nur Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kanjeng Nabi wa qalbuhu lam yanam hatena teu pernah sare, teu pernah kulem wal ainu qad laisat padahal mata mah rajin nundutan. Kanjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kanjeng ge basarun tapi walaisa kal basar. Beda jeung manusia biasa, nu matak lagu nundutan we kulem bae Kanjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Maka Kanjeng mas subhanallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu teu pernah katingali tapak Kanjeng kahampangan Kanjeng kaberatan teh muka bumi teh beres kaberatan beres kahampangan nutup deui teu pernah sejarah eueuh sejarahna Kanjeng tilas kaberatan sareng kahampanganna katingali eueuh ti dituna Kanjeng mah maksum. Tanyakeun ka si Musodek. Ternyata kan ngaku nabi, coba modal apa henteu? Asana sok gede kieu bisa. Nah, lamun aya jelema anu ngaku nabi, heukeun ku urang, heukeun. Kan dia cak urang dia. Yang ngaku nabi bener, ngising coba sia. Aya tayan loh. Memastikan aya tayan, teu percaya aing mah gitu. Panya, aya nabi ngising. Oh di ditu na wali ge jarang ngising, atuh komo nabi. Masya Allah Kanjeng Nabi mas subhanallah ya Allah ya Rabbi Masya Allah indah Kanjeng Nabi katfahu qad alata kauman iza jalasu dimana cali Kanjeng Nabi yuna ngaluhuran di balerea mun aya deui leuwih luhur deui Kanjeng tapi stabil Kanjeng dimana cali cepang luhurna bae subhanallah katfahu qad alata kauman iza jalasu Indal wiladati sik
ya zabi muhtatani Kangjeng begitu bro ke alam dunia parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu iyalah subhanallah numantak dina Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra maha suci Allah anu parantos kaberangkatkeun di abdihi ka hambana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailati peuting geus dicaritakeun taajub aneh nu mantak dina Al-Qur'an ge make bahasa subhanalladzi ladzi sote isim mausul isina masdukna da allazi ta isim mausul min syagil umum geus aya masdukna adalah Kangjeng Nabi Allah subhanalladzi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hamba na zahiron wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luarin ieu di mana bae aya nu teu percaya ka lemah pulang anting jadi bae 5 tanya deui ku Kangjeng bari sabaraha 5 naik deui 5 ge ulah moal kuat teuing kudu sabaraha tuh pokona mah tadi diskon deui duh Kangjeng isina tuh ih ulang balik bae bogeus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae henteu teh Kangjeng Nabi teh mani balik deui moal teh Kangjeng Nabi Muhammad isi di balik deui mah lantaran cek Kangjeng cek Gusti kieu cenah 050 dikurangi menjadi 5 ngan umat Kangjeng Nabi mah bi asri amsalihah hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah kusa kajian kukuman ge ditarima bae moal kuatin sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nu teu salat mainnya ge coba ge bener kuari aduh Allah ya Rabbi Gusti tas asar lain di majlis asar naga henteu kapuri berduyun-duyun barang ditanya di puri asar jam 5 sia geus salat henteu urang mana teh sia pondok ya bener ya Kangjeng Nabi Musa nyawa wau sia jeung Haji Pendi atuh tadi bareng ka jeung Haji Pendi teh salat ya 5 dia kuat Gusti tapi urang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu masih seperempat jam ke jam 12 begitu datang Kangjeng langsung Kangjeng salib di batu lamun pernah ka Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik Kangjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran Kangjeng aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayain aing berangkat ke Masjidil Haram terus naik ke Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana moal percayain keur ngalamun kitu jo Abu Jahal CS mad kernaon mad pugu ieu keur aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyata eta wajalaka deui ilaihi calik diuk kitu ulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kangjeng nanya pangan puyang amat ya aya naon sih pugu tadi kula betes diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ain ka mana di dieu di Masjidil Haram teh ka Masjidil Aqsa aju Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kemudian naik ka luhur langit haji subuh-subuh pari geus aya di dia berani teu ngomong kos kitu kama hadastani
ilaya lamun ka kula naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ieu. Ayo eta Abu Jahal giat luar biasa. Ya Bani Sakit, ya Bani Lu'ay, ya Bani Ka'ab. Talau kadarieu. Aya nu edan ngomong ya. Kadaya. Oh, darata gog. Geus darariu kabeh. Simpul, aya nu geus nundutan segala. Geus neleanjem segala. Cek Abu Jahal, Mad, jelema geus loba. Caritakeun kumaha hadis kama haddastani. Caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula. Aya, caritakeun. Kangjeng tina batu langsung tatih. Dulur-dulur wahai Bani Ka'ab, kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu, kaula tadi peting kasih isrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha, kemudian kubailal fajri kula geus aya deui di dieu. Eta urang Mekah aya nu kieu bae. Ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya. Percaya enggak eta berbagai tingkah manusia saat eta Kanjeng Nabi nyeri luar biasa. Nyeri Kanjeng Nabi, ieu teh kan Rasul, ieu teh dibere wahyu, tapi ketika dakwah teu langsung gegeraan ditarima ku jelema. Nu mantak urang ge lamun dakwah teh tenang wae, kajen. Encan ditita balik pak ulah kabalik heulanan. Terus bae heulanan. Urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakara aya nu ngomong kieu doang. Tersepen kala jelema ngadengekeun sia. Terus umaha momal deui. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Meresep beteresep sabada sia. Penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Kakakarak mantep Kanjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah, Ahmad. Cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai. Cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu. Berita-berita maneh teh ieu henteu sabaraha, teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha, tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge, teu percayana deui. Cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal kaeh kafir. Teu percaya enggak. Abu Jahal nanya ke Abu Bakar, naon? Mana percaya? Cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khabaris sama berita-berita langit. Leuwih ti ieu ba'idun min hada. Kula percaya. Leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah. Tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq. Lantaran batur can kahartieun nyana mah geus ngabenerkeun. Nu mantak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat. Teu kahartieun harita Kanjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99,9 teu percaya. Nu mantak dijejeleh Kanjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar. Percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti, tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku Nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong, nanti juga ada lagi. Kalem be Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Diterjemah daripada enggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah, eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah, eta jawaban kadu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Tuarapang kiai ka imah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Cek Gus Dur teh buka dulu itu kitabnya cek Gus Dur teh. Coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, enggak asah kalau diterjemah. Kan sholat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitu usolli kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang enggak bisa kan terjemah yang enggak apa-apa. Jago Gus Dur mah gitu. Mun aya Cina asup Islam kuari can maca Quran can bisa pan eta salatna make terjemah.
Atau lamun mau terjawab cicing salobana Fatihah bae atau maca bacaan salian Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ji atuh Gus Dur teh ya Gus Dur hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng teu kahartieun tah. Tapi terus Kangjeng Nabi dideset ku manusia saja tak. Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa ka gigireun belah ditun aya naon, gigireun belah dieuna aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Ayo. Ditataan ku Kangjeng Nabi. Belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu kene hareupna kitu kene belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang cek manusia cek masyarakat lawangna eta tara coba lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran teu konsentrasi kan Kangjeng waktu di Isrokeun teh teu ngitungan lawang kan. Hitung pan, orang kalau menganjang pan dilok hitungan lawang. Ilok atuh malah lawang hareup teu nyaho. Lolobana lawang tukang kan. Ai arosok manyarahoan pugu. Tah, Kangjeng kebingungan di dinya. Masyaallah cak Kangjeng subhanallah, subhanallah. Wah, asana teter ye. Lawang pan teu nyaho. Sedeket di desa sabaraha lawangna? Ayo cepat. Masya Allah kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng. Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng lawang Masjidil Aqsa belah kanan 1 2 3, belah hareup 1 2 3, belah kiri 1 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jigana. Cak anu geus ka Masjidil Aqsa ya bener cerita Muhammad. Bener jasa sama temis setik-setik acat. Masya Allah didelekeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareukeun Kangjeng Nabi ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa kaluhur sakicep pun cara sakicep mah. Tuh babai ulah sagede Kangjeng. Waliullah kuari ieu mah kuari teu kudu baheula kuari. Masih loba keneh. Anu dideket-deketin ku Gusti disebut ilmu poi. Aya inget waktu almarhum abah kula Muriang parah luar biasa. Kemudian aya Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib bahkan teu puguh nyeun obatna nya. Apa Habib obatnya kecap. Habib Toha tuh kecap. Sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Ini jeruk nipisna zaman ya Bang Haji Singin nyahoun meureun jeruk ka Tanabang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis. Hese lah jeruk nipis. Di teangan Serang, Pandeglang, Tangerang ka Jakarta eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri. Kunaon tuh ya besok aja cek Habib Tuhan ya besok bener tas subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis masih keneh nyak selakan ken naonna kana getahna aya daunan hiji dibawa nih yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya ini Bib dari mana ana dari Irak katanya sanggeunahna teh ngomong dari Irak. Wallahu alam di mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh cokot diramu punyana sahiji kecap sabotol kemudian dicukahan di jeruk nipisan dibaca-bacaan punyana minum nih kalau habis ente apa namanya sembuh kalau gak sembuh ya mati cenah. Macam-macam Habib atuh kok emang kok kitu potongan Habib mah tibaheula unik Habib mah emang. Ya nama kudu di museum kan emang. Diinum tak almarhum lak bari ucapan Wahab bin Toha. Masya Allah dengan cepat eta asma hilang. Ya Allah ya Rabbi.
Terus jalan memang ngagodaan itu hama ka abah teh ngagodaan ya cager, alhasil cager we ngendong deui, barang ngendong deui peuting teh teh peuting. Nyana lila di masjid, abah mengaji di majelis, balik di masjid mawa korma. Saat eta lain cara kuari, hese korma. Karena bawa korma tuh. Dari mana be? Sebentar ana lari ke Mekah dulu. Coba eta deket jangan Mekah. Ya Allah, ya Rabbi. Habib Abbas siapa Habib Abbas? Habib Abbas mau naik sepeda baik. Nah, bari terus rojak naik sepeda. Ngan bedana Habib Abbas sepedana tilok di kompak-kompaknya nama. Endahan dibengker bae kana mah. Make karet. Habib Abbas almarhum, almaghfurlah. Nah, ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha, Habib Alwi, kabehan ke arah ya Habib Ahmad. Bib, kita ziarah ke mana? Keluar Batang. Oh, duluan aja ke sono. Enggak, kita bareng-bareng. Habib kan senang bareng-bareng. Enggak, ini lagi repot dulu. Udah kita bareng-bareng ke sono. Kan zaman naik mobil Austin kan. Duluan, ntar saya nyusul pakai sepeda. Mana bisa pakai sepeda bareng. Iya tuh, udah situ naik mobil, saya naik sepeda, kita balap yuk. Iya udah, balap sana. Eta mobil LS. Mobil LS. Maju. LS mobil seperti Allah doaku. Aduh, salah Habib Abbas yang lain letik-letik jelema. Tah, karar itu. Nu mantak sing ada, Habib masih ada. Ya Allah, ya Rabbi. Iji bangsa, Habib Abbas tadi ajakan itu ke mana? Ke Banten. Ku Habib Alwi, kita ke Banten. Enggak. Enggak, gitu sama-sama, cuman pengen dihadiahin sama Habib. Naik apa? Ya naik opet, katanya. Ada perempuannya. Banyak atuh ya, banyak juga saudara-saudara kita. Kagak. Udah duluan aja, ntar saya nungguin juga dari Banten. Naik apa? Ya naik sepeda saya. Geus bae cerita nanti heula naik oplet. Habib Abbas bakar kerek we di Banten. Itu daratan. Ini Habib Abbas berada di sini. Beb, bangun. Lama amat sih. Masya Allah. Etalah Habib eta lain Habib bae, sahabat lamun geus diangkat jadi wali, Banten dideketkeun Salengkah. Dek ka Mekah Salengkah. Nu mantap beusi di Cikupa aya nu teu Jumaah ulah diantepkeun. Rantai. Ditanya, "Sia teu Jumaah aing mah teh di Mekah buku Jumaahna." Cabok. Nah, ila hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, geus mengarah kana kesucian batin. Tentuna Kangjeng Nabi diusulkan ke Allah hirup-hirup, dilangsungkan ke Gusti Allah henteu sembarangan. Di samping maksum boga keajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto, horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci. Lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda. Ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah, urang mah terbuat tina taneuh pandeuri. Setelah orang diciptakan di rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu orang diasupkeun. Nah ieu ruh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sebenarnya mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Nah ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu. Nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang, bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur, tapi sepak terjang selama hirup urang, ialah anu bakal dihisab. Mangka sing hade, nah mengarah kana kesucian, Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Urang selaku umatna, nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakitna dikanyahokeun, deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit, lamun geus suci penyakit batinna, urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat lain awak nu perasaan salat tapi roh, urang ngomong nu boga perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh. Nu mantak engke ge aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah. Lantaran roh mah bisa apung-apung.
tinggal urang nyaritakeun eta ye beuki penting ye mantap ye sugan teh balik urang haliber kabeh insyaallah asana ye balik bakal haliber lantaran berkat. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik, iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat orang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu urang ngahiji lantaran eueuh hartina papisah jeung paberencay. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Ieu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tetangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pas jam 12 alhamdulillahirabbil alamin. Urayan ti awal tepi ka akhir baik kula maupun lain kula, baik eta ketua panitia maupun wakil Bapak Bupati, urang hampurakeun kabehnya kasalahan-kasalahannana hampurakeun, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanatabi